Wilujeng sore baraya Bayang Bong News. Memang bade ngaliput ka lebet kampung Cijaleren nya anu bade ka SMP 2 Bayang Bong. Aya requestan di baraya kamari-kamari ayo gaskeun ka SMPN 2 Bayang Bong dugi ka lapangan nya, lapangan mengbal. Alah, kok jalannya kayak gini sih? Tapi ya jalan kaki oke baraya pos paket jalanan jalan raya baraya yuk gas pilih aya nu sono oge nya anu sami salembur sareng nu tos lebet di inbox Facebook Bayang Bong News mangga jeung nonton oge nya sareng ukeun support oge di YouTube oge nya di YouTube mah nami channel na Bayang Bong ID baraya suasana ayeuna di Pali Cijaleren urang dugikeun sampai ka lapangan bola. Bola nama ada atas mentoknya kayak di jalan paling jalan anu nyambung ke lembur tengah sawah teh naon hilap deui namina teh. Nah, ieu sakola baraya SMPN 2 Bayang Bong. Tembet pagang sekolah. Suasana duka kumahanya ieu teh lapangan mengbal anu di Pali dieu teh. Jadi mah jalan oge cuman dugi lapangan mengbal nya kayak di jalan. Urang bari ningal we suasana anu ayeuna. Oh iya, mereka pangitan dugi ka dieu baraya. Oh iya lapangan mengbal, Cijaleren baraya. Tuh, suasana nak kieu nama baraya. Lapangan mengbal teh. Tadi di jalan, tadi mah nya mentok itu. Orang weh deui weh. Dia nya nu jalur sawah teh gitu. Ka Bojong Sari mungkin tepat mah ka dieu teh. Ari ka Bojong Sari teh ka dieu jalanna. Bojong Sari. Nuhun anu di sawah kumpul kan. Oh, di sawah terus ka dieu terus. Nuhun terus. Siap. Di ditu dah. Oh, kana sae teh jalanna. Kerangan dah. Ka Bojong Sari aya. Aya. Lain kalau sejarah. Oh butut. Tah weh deui we. Butut baraya jalanna. Oke.